Balukar tina pergaulan anu kurang aya batasan antara saurang budak awewe sebut we ngaranna Cici jeung budak lalaki nu jadi kabogohna. Balukar pergaulan anu kaleuwihan nya antugna eta Cici teh kakandungan lantaran pergaulan anu bebas sarta leuwih teuing intim. Can kawin masih keneh dina masa bobogohan. Cici kudu ngarandapan reuneuh leuwih ti heula. Nya cek pangakuan ka kabogohna teh Cici geus aya kana 2 bulan kakandunganna teh. Kusabab sieun nandangan wiwirang nya Cici maksudna menta pertanggungjawaban ka kabogohna anu geus ngabalukarkeun eta Cici teh reuneuh di luar perkawinan. Cici ku anu jadi kabogohna diajak ngobrol ngabadamikeun hal anu keurising hareupan ku manehna duaan. Di tempat piknik nu aya di Cicalengka. Maksud supaya rineh dina ngabadamikeun permasalahanana. Di satu kangen eta sing horeng aya rencana jahat di kabogohna Cici. Cici di tempat piknik nu aya di daerah Cicalengka teh lain enya diajak badami. Tapi Cici ku kabogohna ngadon disogrokeun ka babaturanana. Alhasil Cici di tempat eta diperkosa ku sababaraha urang baturna kabogoh Cici. Bejat eta kabogoh Cici teh. Cici sanggeus diperkosa bagilir, manehna dipergasa ku kabogohna. Antugna mah Cici ajal di eta tempat. Layona katangeuh ku salah seorang warga anu pareng keur ngarit ka eta tempat. Balukar teh eta kajadian kabogoh Cici beunang ditewak ku polisi. Malah jeung sababaraha urang baturna oge. Cici teh salah saurang warga urang daerah abdi negara nu aya di Ranca Ekek. Layona dimakamkeun di pemakaman umum Buah Dua Ranca Ekek. Sababaraha poe ti sanggeus kajadian eta urang Ranca Ekek jadi sing-sieuneun. Sabab Cici maotna teh teu wajar. Maot alatan dipergasa ku anu jadi kabogohna anu kacida biadabna. Geus nyadak wanci peuting tara aya warga anu wani ngaliwat ka palebah makamna Cici. Geus aya sababaraha urang warga anu pareng ngaliwat ka palebah makam Cici. Sok ngadenge aya suara awewe anu keur ceurik. Lain hal jeung salah saurang warga anu kaasup wanian. Manehna
salah seorang ustad di eta lembur. Ngaranna eta salah seorang ustad teh Kang Dani. Hiji peuting kaparengan Kang Dani ngaliwat ka palebah makam. Kusabab makamna Cici aya di pasisieun jajalaneun nya teu kahaja. Kusabab harita peuting jeung rada paroek tutunggul makamna Cici katajong ku Kang Dani. Astagfirullahalazim. Tutunggul kuburan geuning anu katajong teh. Sanggeus kitu Kang Dani rada menerkeun deui tutunggul anu katajong. Sabab basa katajong ku Kang Dani rada lumayan tarik. Jadi tutunggul kuburan jadi rada dengdek. Sanggeus menerkeun tutunggul, Kang Dani neruskeun lengkahna rek mulu balik ka imahna. Can jauh Kang Dani ngalengkahkeun, Kang Dani ujug-ujug eureun teu neruskeun leumpang. Jadi lantaran Kang Dani eureun, manehna ngadenge aya sora awewe anu ceurik satu kangeunana. Eta sora datangna ti palebah makam anu tadi basa leumpang, tutunggulna katajong ku Kang Dani. Kusabab Kang Dani mah lain jalma nu borangan, ngadenge aya sora anu ceurik sarupa kitu teh, Kang Dani teu neruskeun indit ti eta tempat. Kang Dani terus kunyam-kunyam babacaan bari panon manco ka palebah makam. Sora anu ceurik ngaleungit, tapi can oge Kang Dani indit, kadenge ku Kang Dani aya sora awewe anu ngomong menta tulung. Katingali ku Kang Dani di palebah makam, siga aya saurang awewe anu keur diuk aniprek bari ceurik. Tulungan abdi Kang, abdi katirisan, abdi teu puguh tujuan. Tulungan abdi Kang, abdi katirisan, abdi teu puguh tujuan. Saha atuh anjeun teh? Jeung kunaon bet bisa kitu? Tulungan, tulungan abdi, cing karunya atuh ka abdi. Abdi palai ditetepkeun sakumaha mistina. Kukuring ditulungan, ngan sok atuh balakakeun saha ari anjeun teh. Dina luhureun makam teh teu daek ngajawab pertanyaan Kang Dani. Ditanya teh ngan ukur nembalan minta tulung ka Kang Dani. Selang sababaraha menit eta anu katingali keur diuk di luhureun makam ujug-ujug ngiles. Sanggeus kitu mah Kang Dani neruskeun balik ka imahna.
Dani tepi ka imah, Kang Dani rada reuas. Sabab di imah kasampak aya adina anu keur mencetan pamajikana Kang Dani. Aya kejadian aneh basa pamajikanna disampeurkeun ku Kang Dani. Pamajikan Kang Dani ujuk-ujuk cengkat bari molotot. Sanggeus eureun molotot, ujuk-ujuk hing we manehna teh ceurik ngading diut. Sing horeng pamajikan Kang Dani teh kasurupan. Tatangga oge aya nu daratang ka imahna Kang Dani. Maksud rek milu nulungan pamajikan Kang Dani anu ngadadak kasurupan. Kusabab Kang Dani salah saurang ustad anu pangartina lumayan. Ningali pamajikanna kasurupan sarupa kitu teh, nya manehna mah semu nu tenang. Katingali Kang Dani mah henteu gempeur. Tuluy Kang Dani nanya ka makhluk anu ngaraksuk ka awak pamajikanana. Eta nu kasurupan nyarita ka Kang Dani yen manehna teh ngaku ngaranna Cici anu maot sababaraha poe ka tukang. Nyaeta Cici anu maotna teu wajar teh, maot kulantaran ditandasa ku kabogona sorangan. Cici menta ditetepkeun deui ku Kang Dani, menta disampurnakeun arwahna. Sanggeus ngajelaskeun pangna manehna nyurup ka pamajikanna Kang Dani teh kulantaran hayang disampurnakeun deui di makamna. Ya sanggeus kitu pamajikan Kang Dani cager deui tina kasurupanana. Sabab pamenta ti arwana Cici anu nyurup ke pamajikanna Kang Dani. Sanggeus kajadian sarupa kitu, Kang Dani oge rembugan jeung keluargana Cici. Adenge kitu, pihak kulawargana oge sapuk. Kang Dani niat rek netepkeun deui, rek mantuan nyampurnakeun arwahna Cici. Salah sahiji carita anu tumibah ka salah saurang warga bukan nagara. Carita salah saurang awewe anu maot kulantaran dipergasa ku kabogohna. Anu ngalakukeun hal bejat sarupa kitu, anu antugna maranehna ayeuna geus aya di pangberokan polisi pikeun narima ganjaran tina perbuatanana.